as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kangjeng Nabi dibayar 700 tikal terkecil. Lamun urang mah bisa ikhlas beuki tinggi berarti ulah dicaritakeun cak Kangjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranna. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus. Sabulan Muharram terus bae. Terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Sahaja lemah nunyin kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta nginum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah. Nah ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae. Pokoknya lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari tanggal 1 kuari berarti tanggal 2 di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah orang-orang Yahudi pararuasa. Kangjeng Nabi nanya kunaon make paruasa. Cek orang-orang Yahudi kami menghormati poe ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah ieu terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram ianya Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atuh ana ahakumin kakula leuwih hakbatan anjeun. Lantaran kula mah jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10 yakni yaum Asyura memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi la'ishtu lamun kuring hirup datang ka gobilin ila gobilin tahun hareup kaula
la asumanna at-tasua bakal puasa tanggal 9. Lamun kaula hirup ka taun hareup lain tanggal 10 bae kula deuk puasa jeung tanggal 9. Tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa tasua ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka taun hareup endek puasa tanggal 9. Mantat urang mah disunahkeun 2 hiji tasua nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yauma Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yauma Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Kaluar tina lauk Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyieun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyieun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan. Ngaranna bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura. Mantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyahan ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinyakeun ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak rawan urang ka bubur gitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos kitu urang ulun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antepen lah aju beres ngabubur kirimannya kayak gikunya nadi dahar jangan cenah bubur bid'ah ye kayak gini tanyana tahun hareup ngabubur bid'ah deui lah ngeunah cekana tuh Muhammadiyah mokos gitu pinter kodek gitu. Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun sim kuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu sim kuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala geus dibejaan ku Kangjeng Nabi.
mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agrengna luar biasa, gedena pohara. Engke dikunjungi di berbagai negara, mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah, di berbagai negara 10 Asyura. Nah, iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin. Berarti tanggal 10 na poe Senin hareup. Geus jeung tasu'ana Minggu, puasana 2 poe Minggu jeung Senin. Tuh, acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari. Waduh, mantep jasa tah hiji datang tanggal 10. Lacenah moal tanggal hiji na mah janggeus kamari kaliwat ku ari ge teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti. Lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5. Sabtu, Minggu, Senin, Sasarbo berarti. Oh, masalah. Lah tanggal 5 ge moal ceknya na. Engke tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu cenah 7 ge moal engke cenah tanggal 9 10 teu nana 10 ge moal ratu krante eta mah budak suga teh endeuk moal keneh bae. Ayo baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram. Nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ini. Aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon. Ieu mah kolot aju ngarasa kolot. Asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa. Tuh masyaallah. Bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kangjeng Nabi dibayar 700 tikal terkecil. Lamun urang mah bisa ikhlas teh beuki tinggi berarti ulah dicaritakeun cek Kangjeng Nabi moal Gustaf mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranan. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus. Sabulan Muharram terus bae. Terus bae urang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Saha jelema nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana, terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging, meuli bandeng. Geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu, urang ngomong, urang ngariung tanggal 10 Asyura, ulah diondang tatangga mah. Urang bae. Ieu geus keluarga bae mah, keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta, minum ditingkatkeun. Maksudnya menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah. Nah ieu wasa'ullah, Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae. Pokona lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 ka ditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu.
siapa kumaha sih ibabari bae tak ku Allah dibere ya Allah ya Rabbi itu ala iyali wa ahlihi guys kuari mah urang ka kakak ka adik ka mamang ka uwa terus sekitar-sekitarna poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang geus puguh pamajikan jeung anak incu kitu keneh ka dulur ka mamang ka uwa tatangga-tatangga karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh geus mah puguh asakna atahna we geus lah naon nu dibutuhkeun kunyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan nu hese ge jembar hate mobil boga pamajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese eta kos kitu eta hese tawahan aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah jembar bae aya aya tah kos itu aya tah tapi sabalik teh aya nu boga duit tapi teu jembar-jembar neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang minum aya jang pake aya pamajikanna teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna Masya Allah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu mending maca sholawat deh tiis kana hate ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh ti dugdug ti susuk aju pamajikanna nganasehatan kalah ya dunia mah geus dibagi ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah Masya Allah asana teh hujan ge tarariis Masya Allah jajantung tiis teh sajantung ieu mah lain pan kapan geus balik karek jam 1 we geus balik kumaha bebonangan mana kempes ban kali itu deh idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salaki dah idek dah geus asak sangu geus hareup itu bae di warung geus kudu diimah-imah keur nangan duit sing khusuk waduh salakina aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek Masya Allah Masya Allah Masya Allah eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan ngajak balik urang balik moal aing kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok itu di kokoprakan tetepan senep eta karajaan tah mentak neangan pamajikanana mun urang deuk kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamun nyana pan kan ngomong gitu sih batu mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan eukeur mun ke sugih siap tante oh jatuh kakak susah neng susah itu kudu ditanya di bawah susah mah ya Allah ya Rabbi aya bae nah urang nyieun ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe tah Senin geus urang nyieun ka Jembaran meuli hayam geus mun aya
langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sahabat nu ka imah aya nges ieu berarti ya milik urang lain jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus tikuari orang intip puasa orang mun bisa minggu jeung Senin keur henteu jeung minggu na geus Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikuari siap-siap bonteng suri buah yang naon cak pamajikan jam ke poe Senin buruk atuh geus tikuari ayo jeung ka Jembaran ayo geus puasa ayo terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kuari urusanana urusan akidah keyakinan ka Gusti Allah derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku 4 suku 2 bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizqina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinan anu bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya nu geus boga keyakinanna tinggi aing mah moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna urang pangkat syariat bersyariat pangkatna urang bertarikoh antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia na gembungeun ieu kana dunia ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal bangga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dahar sia teu boga keyakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna tah nggih tuh aing mah jenazah teh ieu lamun teu dagang mah tuh aing moal dahar beureunanan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar ih teh loba keneh geus kana ditu loba keneh aduh lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul je tolol dalil ongko eta keyakinan ya Allah masyaallah itu boga keyakinan tinggi makan gitu mang dagang maksudna iya ti mah bersyariat we ge boga anak pamajikan urang dibere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung teh satret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi dah aya assalamualaikum salam enal aduh dulur kula kunaon tabrakan aju bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah atuh meunut nginjemna kadanan mentam tah aya di aing kakarak eta ku aing katarima 10 juta bawa los Gusti cak pemajikanana teh atau cak anak napa kok dikasih aja ya atuh
saya gitu Bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan. Urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah, udah biarin aja. Cia sakanya namanya goblok meureun. Teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia. Emang kan sejen potongan sih mah kos kitu mah. Masya Allah tuh. Berarti keyakinan ka Gusti Allah tah. Ulah disangka. Awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan. Engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahanna moal kawadah. Moal kawadah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu, Allah Maha segala-gala. Ya, tak boga keyakinan ka Allah. Kuari urang nobatan Gusti, abdi teh ieu teh boga keyakinan teh geuninganan epes me rarasaan teh. Ngagantungkeun hirup teh ka pabrik, ngagantungkeun hirup teh ka tani, ngagantungkeun hirup teh ka dagang, padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah. Nah ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian. Encan segala rupa urusan. Urang teh ada kudak di peting, barang udang poek dekat cai, aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan dah. Lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang. Aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud, teu boga keyakinan dah jelema. Kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu. Kudu ditobatan. Borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani. Tobat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuliah we hayang kalem ku masyarakat. Yang katangin gua anak incu Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan teh isa digarana encan lempeng teteh geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas. Tobat teh dina Islam, iman, ihsan. Tobat. Sadaya-daya Gusti. Abdi teh nu Gusti teh. Tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti. Kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti. Abdi bisa bentak bentak teh nu Gusti, abdi bisa denge teh nu Gusti, abdi bisa ambekan napas nu Gusti, dibere rasa ku Gusti teh asin, amis, peuheur pait, rasa eta teh nu Gusti. Abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis, nu kandel, nu heuras, anu lemes. Itu nu Gusti rarasaan teh lempang gitu kene. Tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh. Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh. Padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti. Kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cilik teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana uraian-uraian kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana
tapi ku abdi teh dipake ngadeikeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang saperna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 ayeuna teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu teh diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi cili abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu tak ayo geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajujanna nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun ka jurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik urang datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang yang cerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik yang cerikan dosa encan urang urang paling ngecerik ceurik tanya ku bisa kurang ceurik sedih ada kelomaan itu bukan duit makanya ini keren ini aduh sabrol kudu ka rumah sakit bayar pidana gua nu kitu dijengcerikan goblok beureuh tak urang mah cerik teh nu kitu atuh si kurang aja cerik karung di bawah batur bagian di bawah ku batur na menu ya hong ke bagian untung masih terus bebeja goblok urang teu pernah ciri-ciri satu rahat tora mandi wudu salat Allahu akbar sholli sunat liqadil hajat rakaatin Allahu akbar beres ya Allah ya Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup saperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi arang neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh bade tobat ka Gusti tidak sakabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana ge teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi teh tapi Gusti bakal Maha Hampura tataan ku urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon ge boloon ade
nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipan segala beureunan teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh terus siapa sok juga lantur goblok keur tobat ulah Gusti hampura terduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh nyaho rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunana duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap bid anu sunah nu wajibna mah lain eta emang aya nu sunah nu wajib sambalaya Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi aduh berat jadi polisi teh Gusti tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh mentak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teh kitu-kitulah encan lapor-lapor kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi kapolres rumah tak pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan emang kumaha gitu nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kos kitu nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat abdi mun teh kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ieu mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak siapa yang mau memperdayakan lagi ya saya kan masih muda tenaga masih kuat andai kata jadi satpam geus siap lagi saya goblok deuk kira eureunna meureun teu budak iraha tobatna sok tobatan atta ibun masyaallah cik ahli usul fikih mata ibuna teh ajama kabeneran mu'arab bil alif wal lam geus yufidul umum jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ata ibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq kok kunaon eta tak eta urang teh ngaji teh hese teh geus kitu puyeng anu umum kok jadi ditahsis nah kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali jelema anu tobat eta adalah al mu'minun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh orenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang
ngaji teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatanan ya tobat teh emang babari gitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat urang teh geus karolo baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu nya dewek ya sia tapi indah itu baheula nya dewek si mana tapi indah daripada mama papa bari itu jorongos ongos nyebut mama ongos nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh hei ka dieu heula hei ka dieu sakadeung sia heuy ka sa itu ka itu pamajikan atuh heuy embung aing embung nyebut ngaran heuy ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuy heuy ka dieu ai sa pamajikan emang aya naon heuy ye pa heuy cakina mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ke Cilongok teh nya urang kan bakal pararay atuh ieu mah hampuranya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya heeh atuh padahal kakak ge milu neangan heeh eta teh pura-pura sabenerna mah atuh kongkorong dijual ku kakak nu 20 gram teh pada ku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah hampura aja ieu kakak aduh besi ge ka bawa ka akhirat ge mana ge neangan kakak deui ge di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak da kakak keur bajidor nih bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram mah hampura bae nya diridokeun atuh teh naon ka kula mah geus ridho ya sabarang ti geuring geus nyaho eta ku kakak emang nyaho emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun bener eta ya cek dukun teh jadi mah lain sasaha cenah atuh teh mah di Ciduhan dia liwat cek teh ditimpah mah komo biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah dukun bisaan mah goblok deui teh saya hampura itu di hampura ku neng geus masalah tah geus ku lagi hampura deh kak emang naon gitu atuh pan kula sok nyokotan duit di kantong kakak telok bebeja kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus geus hampurakeun bae geus geus hampurakeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling ridho birido bae nya kak emang deuk pahirah kitu kak bangun geus rada lain deui ieu tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu minta hampura kakak geus ngampura geus atuh kitu keneh neng deui teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaheun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng na tuh bener bae ngomong gitu jadi teu cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang sadan keur ieu ngomong mah wari batu dia nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nya tuh geus loba-loba dewe tetehnya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak kana geus ayeuna mah urang silih hampura ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teh beureunan lah tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahau kadua gaplok kitu ge hampura atuh kata tandana ge aya tadi dieu tah naon eta eta urang ditampilin ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan
ngaca sedih aku mamek tesen hari kakak ampura ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna hampura plong ngeunaheun ge bakal geuning urusan jeung pemajikan urusan jeung tetangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan kitu iman keyakinan gomo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kosi dek di handap sarua bae dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngaroko ge eueuh masalah nang bari ngaroko bae tengah penting padahal orang keur ibadah kadeulina makan orang keur ngaroko padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat ya di pagahan gue pula seperti eta sok gerage ata ibu nataromati orang supaya kasalalorga gini kumaha bae eta malah mah boga junub masalah kos kitu mah boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan aju hudang jam 2 kacai ya meureun cai eueuh atawa tiris nah yang mending tapakur bae siapa di bejaan goblok bener kita emang balik ngarokok orenganan keur neangan tanaga deui sugan teh mah bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya urusan ya Allah ya Rabbnya seperti itu sok gerak praktek dan nanti tawan teh oge kieu bae urang salat dan bagus maca sholawat istighfar oh iya kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge beda pasti jasa beungeut urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur nu ngaromongna isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cileuhan bae ja Masya Allah nya si eta ngomongna kuari jadi lemes matana ge sayup jeung kadirina sinaran jahe aya naonnya manehna bisa kos kitunya aja loyog kana ibadah kana berjamaah loyog sorangan kena mawaan ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus hese nyaritakeun ikan hese ge ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca salawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bareng urang maca salawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah nikmatan maksud sholat ya supaya kehadiran Allah maca sholawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rarasa geus ngageser karesepna bakal ngageser
lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngageser karesep kana dunia teu pati pasti ke akhirat karesepna ka makhluk teu pati pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke mah Gusti Allah ngageser sorangan jadi sabodohan bakal ieu teh tina tobat taibun mukminun anu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyirki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ke Allah ketika orang geus bisa tobat babalik ke Allah teh atuh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ke Allah ketika balik ke Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah min dzalik tuh tobat masih dibere kesempatan urang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah iklanna nyabutna hai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang kuari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teu amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah aing menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ieu teh cilaka bakal rangsadan kabehan moal beres ieu urusanana berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana wabe korupsi ya lamun ditataan kuari emang batu ambal aya korupsi murigak bulu orang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara janyana anu ngajelas-jelaskeun anak urang masa kadar macaan dibere henteu nyaho kabar bae ayo triliunan eta deuk diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae eta kapan nu bahayana kan duit rakyat duit urang kabehan engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan bupati naik seren cak kurang teh emang kurang duit aing punyana kabeh dikenyot disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo deuk kumaha gitu jak urang ngarasa kapaling kabeh kan dika diberitakeun kan ku malaikat inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung nah duit rakyat yakin nah, hasil daripada rakyat sekian kemudian disalahgunakan sekian orang kan nyaw ganyang mangku bah gitu aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti goblok tadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun emang cenah bupati korupsi aya tuh henteu bantengan moal aya lah kan sieun bang aing tegep ngomong kos gitu punya ho pajar mah heuh orang bener. Dah. Di mana orang? Mun kukula dek ditataan ieu. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas.
Iya makan keur nyaritakeun tobat. Ente dicaritakeun gitu, ulang ngeunah ngeunah. Ulang ngeunah ngeunah ieu keur carita eta sia ge sarua. Ieu keur nyarita sasaurang mah eta heula kos kitu. Bener. Catetanana aya sabaraha teh? APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real. Teu real. Nya sia real. Teu nyaho keneh bae ngresep jeung nu bodoh kieu ye. Ya eta kan kudu tobatan. Urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot. Eta kan kudu tobatan. Ieu kan deuk hayang ka sorga eta ibuna. Deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi. Pi korupsieun pi malingeun jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun-teureun ti ngongora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan paan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen. Atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge. Eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai, duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di. Hak ieu kan kudu ditobatan deuk kumaha? Deuk kumaha? Hayang ka sorga mah. Nu mentek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyehil kudu ka neraka teh kumaha teh ku ulah-ulahna maling teh ya kari geus dicontohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Hanas urang kada demes di dunia Hanas bakal ditinggalkeun di dunia teh tobatan numbantak usahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia pek bae dagang tapi ulah resep dunia pek bae ceramah tapi ulah resep dunia pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia dan tara dieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia atur negara melalui jabatan polisi priwit tambahan diceli di irung jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia bakal hebat jadi polisi salah jalan eta salah jalan ini tidak boleh ini aturan polisi ini nggak boleh ke sini ini kan ada garit-garit singa nggak bener nyontet aing ngomong lah pokoknya nggak boleh nih ke sini nih harusnya ke sini ya lain kali jangan ya Pak ini jangan saya nggak perlu uang saya mah cuma ngasih tahu ya jangan sekali-kali sorga atau polisi tak ada sorga atau polisi Masya Allah wahara aturan di Indonesia harus pakai helm aturannya harus pakai helm manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing yang jelas pakai helm bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm nah jadi harusnya bapak ini saya tangkap tapi pak ini harus pakai helm punya nggak helm nggak punya ntar saya beliin polisi sorga aja saya ya polisi nih pakai helm jangan sampai salah aturan udah saya beliin nih pak berapa duit itu nggak usah